Ngegali Gimana ya menang? Saya tinggal aduh, jantan yang di kota mah. Aduh. Di alam mah gitu, segala disediaan ku alam. Lanjutinya di perjalanan pada mulang. Alhamdulillah, baraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi di shoulder sareng Nama saya si makhluk bumi dari planet Mars. dipedek kieu nya. Simim kuring di YouTube channel Gentra Pasundan bade naon ayeuna raraga Asukan ngaladog. Survival pokoknya mengaladog. Hoyong terang kelanjutanna kumaha? Let's go. Tepang deh sareng sim kuring ipeh dekil. Soalna baru lagi dekil. Gak dekil gak ipeh. Well. Nah, Ya ayeuna istirahat lamanya apa? istirahat lah sarape. Sarape dari di lubung mah. Kurang ya we saya we lah. Kurang mukbang, mukbang iya nang teh mukbang. Ya. Genjer. Itu orang yang Ayo. deh yuk. Ayo ikuti teman-teman. Manggih we. Pemirsa ayo. Let's go. Samanggi-manggi we. Kan kusabab pami ieu mah kebon batur. Bisipi omongan. Sesuai dengan saya aya cis jalan lah. Nu aya. Ngegali Gimana ya menang bebetian mah. Bebetian mah. Tah, hui biasana mah teh tangkal hui gitu. Tah, aya. Tuh, lumayan. Tuh. Kita namina Wimi. Jadi sejenis bebetian anu memang terkubur di pasisian sawah. Orangnya neangan euy. Ieu teh sandang pangan pengganti ieu sangu. Karbohidrat sumberna. Ayo, tah bahan dari organik ya. Ya juga nama ya? Aya deui teu.
Nah. Iya mah. Tuh, nuju lebat pemirsa tinggal. Tuh. Kumpulkan. Teh jadi kamihna tinggalin. Oh iya. Eta mah cacing. Nanti tanah subur ieu loba cacing itu kuat kalalin tuh kitu. Wimi pemirsa. Wimi lah. Kaluhur kaluhur. Nah, dua siki deui mah lah. Heeh. Berlebeut ieu mah usum hujan kieu mah. Pemirsa, aduh. Makanan teh babari gitu kumaha di alamnya. Tinggal itu wargi simkuring keneh nya namina Dedi nya orang di asli gitu. Kurang cicing menuju naon. Ayo, let's go. Balad ngaladog, hayu. Biasa yuk wargi simkuring keneh itu ya. Menuju naon ayo. Terus. Yuk miring yuk. Nuju naon itu Tah ayeuna sim kuring teh nuju ngala pungkang. Tuh. Sareng strong. Ayo lanjut Ayo. Seueur gini di luwung pemirsa. Tuh. Tah aya we di dieu mah. Iya, iya mah. Tuh, Buat ge babad we. ikuti terus pokoknya mah sobat ngaladog. Wah, pemirsa tinggal aduh, ini benteng yang di kota mah. Aduh. Organik nu kieu teh tah. Yuk, pantengin terus sobat ngaladog. Teman-teman lihat Minyak lebar teh. wah anjay dengan chef Ipeh teman-teman. Ya kan ngan mau saya utik itu apa ngan goreng belut kumaha sih ya dibakar we lah. Wah chef Ipeh nggak ngaremet ya goblok kan sama. Coba lah kuman-kuman lah. Pemirsa, menuju masak-masak ya chef Ipeh. Kumaha sih tuh? Nona. Menuju masak naon itu? Oh, jadi ieu teh nuju masak ieu daun ieu teh daun teh ti ieu di Jepang ieu teh. Asli Jepang ya daun ieu. Cuman seueur ya di Cipareo ge nya. Bisa disut kamera. Ieu teh namina teh daun genjer. Udah. Iya, kamera ka dieu. Ieu. Jadi nuju naon ieu? Hah? Nuju naon ieu? Iya nuju bikin iya sumpit itu. Yang sumpit kenapa masa aduh. Meh jika di Jepang. Gitu. Jadi alamnya sagala saya gini nya. Aduh, kota sumpit ieu. Sumpit. Itu teh kan nu di kitu ditiupkeun. Iya. Gitu. Sumpit pemirsa. Ieu. Udut parep. Iya jadi pemirsa ieu ieu. Bikin ieu. Ya ketua ngaladog ya. Testi. Terus tinggal teh pemirsa aduh benernya ai ulin di alam mah gitu segala disediaan ku alam ya. Mal hariwang gitu pemirsa, mal hariwang kalaparan. Itu jauh ke pemukiman itu. Ipeh kumaha ieu lami keneh? Kira orang cobaan lah ya. Wah, kakak genggam panah genggam. Panah cenah, pemirsa panah. Ah, Oh, Pak. Tangah. panas. Panas anjing. Panas, pemirsa. Kurang ya. Nah, di dia pemirsa yuk. Aya ieu kenging naon wae teh, barudak teh. Nah. Aya belut oge pemirsa. Aduh, ieu dadakan pemirsa tinggal yang keong cenah. Tuh aya mie ieu. Wimi kenging ti itu tinu rungkun. Menuju musim dah usum hujan kieu mah.
terus pantengin pokoknya mah channel YouTube Gentra Pasundan. Oke, satu sih orang makan-makannya. Ya pokoknya mah enak. Pemirsa, iya tos asak jaringannya teh tiga. Aduh, kuat kah? Amu cuy kieu pami ceuk bahasa Jepang nama ponyek nyoy ieu teh. Ponyek nyoy, ponyek nyoy. Pemirsa, iya geningan. Aduh, geningan. Iya mah. Pelem. Pelem iya mah. Pemirsa, kuat kapalem gitu pemirsa. Aduh, alah, ayah gini di alam, ayah genyer, sintrong, ayah kangkung, ayah kuimi ya, ayah sangu oge, goreng belutna. Piton itu kancay. Ada, tuh gini di alam. Aduh, segala. Wawas wela pemirsa. Ya. Pokok. Kameramen. Cek, rada cakatan kali. Aduh, di film gitu. Ya pemirsa tinggal aduh bara yang ladog tinggal kuat kajiga kacang panjang gitu. Alhamdulillah dimilikan tuh anu sanes nama di kantong hiji deui. Ieu nuju bebersih heula bade mulang sadap deui bade mulang ke Bandung nya meureunnan ke dilanjutinya di perjalanan bade mulang. Aduh, alhamdulillah baraya ya. Aduh, orai ya hasil ti alam. Alhamdulillahirabbil alamin, orang pungkas wae di ka dieu mah nya. Abi sareng rekan-rekan di Gentra Pasundan yang penting di Kalepatan. Dia YouTube Gentra Pasundan cing lanjut pangit kapayuna nya ya resepnya itu aduh alim sebenarnya marim tapi dah aku madi kahiji durasi kedua secara P gitu jadi dipungkas wae dugi ka dieu pangintennya insyaallah aya part 2 part 3 manjang nah sakitu we ti rekan-rekan mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun. Ayah Gali silaan wae menang. Saya tinggal aduh, jantan yang di kota mah. Aduh. Di alam mah gitu, segala disediaan ku alam. Lanjutinya di perjalanan bade mulang. Alhamdulillah, baraya.